Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun wiwin widaningsih Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah STKIP Muhammadiyah Kuningan. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjeng wae nya di dieu ibu bade ngajentrekeun ngeunaan kawih. Nu kahiji aya wangenan kawih. Kawih teh nyaeta lalaguan Sunda bebas anu miboga unsur-unsur seni musik jeung sastra. Kawih disebut lalaguan Sunda bebas sabab henteu kaiket ku aturan saperti aturan nu aya dina pupuh. Bedana kawih jeung tembang dina ilmu musik Sunda antara kawih jeung tembang teh anu ngabedakeunna nyaeta kawih mah ngagaduhan birama atawa ketukan tempo, sedangkan tembang mah henteu kauger ku ketukan jeung ku tempo. Di dieu aya kakawihan sarua jeung kawih. Bedana kawih mah dihalangkeunna teh dina kaulinan barudak. Ku kituna sok disebut oge kawih murangkalih atawa barudak. Contona kakawihan teh nyaeta saperti ore-orayan, hom pimpah, jeung masih seueur keneh nya. Salajengna di dieu aya struktur kawih. Dina rumpah kakawih, kakawihan jeung tembang teh mibanda ajen sastra. Umumna ditulis dina wangun puisi sisindiran atawa wangun puisi bebas. Kitu deui rumpah kakawih. Kakawihan jeung tembang teh mibanda unsur puisi, umpamana bae diwangun ku bait atawa pada kekecapan, jajaran atawa pada lisan ya, purwakanti jeung gaya basa. Anu dipakena pinilih pisan eta teh. Kitu deui bisa dipaluruh naon temana, kumaha nadana, amanatna jeung naon anu dicaritakeunana. Salajengna aya unsur-unsur kawih. Di dieu kawih ngandung sababaraha unsur. Nu kahiji aya tema atawa jejer. Tema atawa jejer teh anu ditepikeun ku pangarang kanu maca. Nu kadua nada jeung suasana. Nada jeung suasana sikap pangarang nu jadi sabab aya suasana nu karasa kunu maca atawa kunu ngahalangkeun kawih. Nu katilu aya rasa. Di dieu rasa jiwa kawih, rasa dina kawih bakal karasa nalika urang ngahalangkeun kawih eta. Nu kaopat aya ka amanat. Amanat di dieu nyaeta pesen pangarang kanu maca atawa kanu ngaregepkeun kawih. Nu terakhir aya purwakanti. Purwakanti di dieu nyaeta sora-sora anu sarua dina kawih. Di dieu aya purwakanti. Purwakanti teh nyaeta kabagi dua. Aya purwakanti rantayan jeung purwakanti runtuyan. Anu ngabedakeun purwakanti rantayan jeung purwakanti runtuyan nyaeta purwakanti rantayan mah padeuketna sora kabaris kagigir. Pami purwakanti runtuyan mah nyaeta padeuketna sora ditungtung baris anu ngaruntun kahandap dina sapada. Salajengna aya gaya basa. Gaya basa teh nyaeta gaya basa anu digunakeun ku pangarang sangkan bisa leuwih ngaduhung paregep tawa nu maca. Di dieu aya sababaraha gaya basa. Nu kahiji gaya basa lalandian, nu kadua gaya basa ngasor, nu katilu gaya basa majalma, mijalma, nu kaopat rarahwulan, nu kalima gaya basa rautan. Mung sakitu nu tiasa dijentrekeun, kirang langkungna nuhunkeun dihapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hatur nuhun.